Pangrumat Bahasa Sunda. Dinten ieu urang paratos lebet kana tema dalapan nyaeta kajadian alam. Kajadian alam teh naon? Kajadian alam nyaeta peristiwa alam muncul Indonesia. Dinten ieu urang ngawitan ngabahas kajadian alam tina lagu kakawihan nyaeta Bulan Tok anu tadi buhire paratos di kupingkeun. Kawin teh naon barudak? Nya kawin teh nyaeta lagu Sunda anu biasa dihaluangkeun ku murangkali anu nuju kaulinan. Kaulinan teh nyaeta bermain. Kawin nu tadi ku hideuk dikupingkeun nyaeta namina bulan tok. Bulan tok teh nyaeta bulan purnama, bulan moncorong sagede batok, yaitu bulan yang bersinar kemudian bentuknya sebesar batok. Batok itu apa? Batok itu adalah tempurung kelapa. Selain kawi bulan tok, aya hiji deui anu kuku guru bade dipidangkeun nyaeta kawi trang-trang kolentrang. Sapertos kumaha kawina? Sapertos ieu. Tang-tang kolentang silondok pae nundutan Tikus rokana durukan masak gobang kebuyutan. Tang-tang kolentang silondok pae nundutan. Tikus rokana durukan masak gobang kebuyutan. Masya Allah, semangat pisan Aa sareng tetehna midangkeun kawi trang-trang kolentrang. Barudak mangga langsung lebetan halaman 75 na saluyu sareng kawi trang-trang kolentrang. Wilujeng mancen tugas ulah hilap seratana kedah anu rapih. Alhamdulillahirobbilalamin, hebat bisa. Berarti pengajaran Pangrumat Bahasa Sunda dinten ieu parantos rengse. Urang patepang deui dina video pembelajaran Pangrumat Bahasa Sunda salajengna. Bu Guru Seja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.